ieu adalah ala Paris, ieu ala Prancis, ieu ala Mesir, ieu ala Kufah, ieu ala Basrah. Eta geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi 14 abad anu silap. Tak lamun inget ka dongeng Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng Nabi ka Sayyidina Anas, ya Anasu he Anas, cek Kangjeng Nabi, innan nasa yumassiruna amsaran, di akhir zaman manusia bakal nyarieun kota, nyarieun perumahan-perumahan, geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Innan nasa yumassiruna amsaran, sanyana manusia di akhir zaman bakal nyararieun kota, perumahan kedijieun kota. Wa inna misron yuqalu laha al-Basrah awil Busairah. Aya kota engke dibangun dijuluki seperti kota Basrah, seperti kota Busairah, seperti kota Roma, seperti kota Paris, seperti kota Australia, seperti dan seperti ku Kangjeng geus dijelaskeun. Niru engkeuna. Tuh gitu tadi akhir zaman teh kos kitu bakalna. Kemudian wa idza mararta cek Kangjeng Nabi, di mana anjeun liwat ka eta kota wa dakhaltaha, anjeun asup ka eta kota, fa iya kasing hade bisa khaifiha, tanahna geus dibates cak Kangjeng Nabi nyana mah geus aya pageran teu meunang sambarangan, wasukiha pasar-pasarna ge geus aya nu boga, wah liha jeung ahli-ahli tokona ge geus ditangtukeun, wa awamiri jeung pengurus-pengurusna wa awamiri ha pengurus sing hade tamah aya nu boga tamah kota kos kitu mah, tanahna geus dibatas, kemudian pasarna geus puguh nu boga, pengurusna geus aya sing hade cek Kangjeng Nabi, fa iyyaka awas sing hade ulah loba asup kana kos kararitu, ulah sambarangan cicing di nu kos kararitu geus dibejaan ta ku Kangjeng Nabi. Kunaon emang cak sahabat, fa innahu yakunu laha khosafun warosafun wa qadafun, engke kota-kota eta teh ku Gusti Allah bakal digoyang, digempakeun ku Gusti Allah, bakal diberi angin anu luar biasa, ku Gusti Allah bakal dihujanan batu, bakal dihujanan berbagai siksa ku Gusti Allah. Cek sahabat, apakah kota-kota eta doang? Cak Kangjeng Nabi, eta mangan sakadar mancing doang, akibatnya ke seluruh daerah bakal menyeluruh siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran tina perkotaan buatan manusia etalah didinya bakal numpuk permaksiatan, bibit daripada permaksiatan di kota-kota nu dibangun ke orang-orang tertentu, merajalela kemana-mana, didinya ku Allah moal teu jasa. Barang keur beuting dihitung-hitung dibolak-balik pan jadi minggu atuh. Jadi kebenaran poe ieu keur minggu itu teu diumumkeun, jadi poe ieu teu puasa. Alhamdulillahirabbil tarolo teu puasa alhamdulillah. Tadina tatagenan kabuatan batur bae ternyata barang dioprek-oprek dihitung orang jatuhna poe ieu. Ya, tanggal hijina sakali deui poe Minggu dibolak-balik dihitung, Masya Allah. Aya nu nanyakeun sababaraha urang ka kula memehna, kula neueuh almanak eta Senin atuh disenenkeun bae. Ternyata horeng ayeuna tanggal hijina Minggu, geus Minggu Senin Salasa. Jadi urang lebaran poe Salasa insyaallah bareng aya nu nyieun Senin eta akhir teuing. Sebab ijtima'na bareng meunang teh Sabtu.
Gimana Sabtu? Waduh, barang malam minggu na 3 darjah. Jadi tadi peting teh 3 darjah. Berarti tanggal hijina ayeuna. Sekali dari tanggal hiji haji adalah jatuh pada hari Minggu 3 darjah setengah. Imkan ru'yat jasa. Jadi lamun tanggal hiji na ayeuna lebaran tanggal 10 berarti minggu Senin Salasa lebaran poe Salasa gede pisan paedahna dina Al-Qur'an dijelaskeun wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr al ayah wal fajri demi waktu fajar waktu subuh walayalin asrin asar jeung sapirang-pirang petingan 10 yakni 10 poe bulan haji eta mah lain bantrak-bantrakeun artina pohara pisan agung. Setiap lebaran diawali ku puasa, lebaran Idul Fitri diawali ku puasa Ramadan, lebaran Idul Adha, lebaran kurban diawali ku 2 poe puasa yakni tarwiyah jeung lamun lebaran Salasa berarti Senenna eta adalah Arfah, poe Mingguna minggu hareup berarti tarwiyah, sunah puasa 2 poe tarwiyah jeung Arfah. Nu leuwih bagusna puasa teh ti tanggal hiji ayeuna ye nu bagusna mah bab poe ieu teh poean di mana Allah Subhanahu wa taala ngahampura kana kasalahan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwala yaumin min Dzulhijjah. Poean awal bulan haji tanggal hiji mengenang masa lalu Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam dihampura seluruh kesalahan jeung dosana dina tanggal hiji bulan haji. Mendak man shoma zalikal yaum saha jelema nu puasa di poe eta tanggal hiji bulan haji ghafarallahu lahu kulla dzambin bakal dihampura sakabeh dosa ku Gusti Allah. Nu can ngadaharna naon poe ieu meunang puasa. Nu geus barang dahar mah tinggal engke balik ngaji dahar deui bae. Tegok dahar teu bisa asal geus kaasupan naon teu bisa. Jadi poe ieu nu teu puasa ieu coceng berarti teu digunakeun kana puasa. Ngan sanajan urang teu puasa, kula ge teu puasa padahal mah nyaho ngan teu puasa. Nu mantak teu puasa ya rahasiahan. Akur cenah atuh moal akur rahasia. Nu jelas mah urang kuari tutupan poe ieu jatuh puasa isukan urang mudah-mudahan babarengan kabehan puasa terus datang ka poe Senin ngan poe ieu urang gantian puasana ku baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae macana ulah loba-loba 10.000. Siapkeun tasbihna. Hayangnya ho coba datang ka imah awak sia puasa henteu dahar deuk digedean boa maing geus kolot geus 70 umur ye tawa 65 bawa mal ka panggih jeung tanggal hiji aing asana waduh ieu tinggalin puasa geus kajen
ja puasa ngadeketkeun diri ka Allah, aya keneh cara paranti ngadeketkeun diri ka Allah. Paling utama babacaanana eta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae geus. Nah khobar diceritakeun anna Musa alaihi salam gol. Ya Rabbi cek Kangjeng Nabi Musa, da'autu falam tujib da'wati. Abdi ngadua ka Gusti tapi ku Gusti teu diijabah doa abdi. Fa'alimni sayan aluka bihi. Coba doa abdi wurukan Gusti. Iji perkara anu ku Gusti ku kaula bakal dipake doa supaya diijabah Gusti. Tidinya fa'auhallahu ta'ala ilaihi, Allah ngawahyuan ke Kangjeng Nabi Musa. Saur Gusti Allah, ya Musa idza dakhala ayyamul ashri min dzilhijjah qul la ilaha illallah. Di mana-mana asup poean 10 bulan haji dimulai tanggal hiji ayeuna qul baca kumaneh la ilaha illallah aqdi hajataka, kuring bakal nohonan nyumponan ngaijabah kana kabutuh anjeun. Sebab la ilaha illallah teh lain sambarangan. Tapi cak Kangjeng Nabi Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaquluha, tama sakabeh hamba ge jang ngomong la ilaha illallah mah kabehan ge. Cak Allah, ya Musa man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam marrah. La ilaha illallah na dibaca di poe ieu sabalik sakali doang poe ieu maca la ilaha illallah sakali. Laudiat lamun bae ditenden as-samawati sab, langit 7 lapis, wal aradun bumi 7 lapis, di hiji CCP ditimbang ku urang la ilaha illallah di sabelahna deui bumi langit sabelah ditimbang ku urang la ilaha illallah sabelah deui eta la sakulat beratan keneh la ilaha illallah asal dibacana di kuari eta ditebut tanggal 10 ieu di tanggal hiji datang tanggal 10 ta eta la ilaha illallah. Kangjeng Nabi nambahan tina eta teruskeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ulah kurang di 10.000. Ulah ka mana-mana geus mulai ti kuari mah. Tang ka imah langsung ngonci maneh. Pamajikanna bingung aya naon cenah ka haji. Asup ka kamar. Pleng keluar ke asar atau zuhur, asup deui ka kamar keluar deui asar, asup deui maghrib keluar deui. Eta tanya ku pamajikanna, "Kaji, kok beda poe ieu?" Aing ieu keur ngembat la ilaha illallah ieu. 10.000 hayang nyawa coba ieu. Itu poe-poe kamari mah aing teu kaburu kuari nyempetkeun diri maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lamun puasa poean kadua wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam, poean kadua diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam. Fa akhrajahu min batnil huti, wa Allah dikaluarkeun tina beuteung laut nun. Di jero lauk macana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Aya saat-saat harit, saat-saat loba balai bencana baca ku urang eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin istajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Baca komo ayeuna mah masyaallah
lain bantrak-bantrakeun dedengian urang Yogyakarta Surabaya geus mulai aktif Banten Gunung Krakatau Jawa Tengah terus gunung meureun ngarobrolnya ge nya urang badari itu bayu cek jabongan ngararedit bae jelema itu nya mun ngadenge Yogyakarta mah masyaallah luar biasa teu eureun-eureun mimiti gempa leutik terus gempa gede terus angin beliun anu luar biasa can anggeus gempa ge sebulan sekali masih aya getar-getarna nu ngagetkeun kitu keneh angin der kuari gunung nu diawali ku teu sabaraha tapi kuari kabahayaanna makin memuncak ayana sakitu kula menang telepon di Yogyakarta di pesantren Al Muhsin adik kula geus menampung jelema keur awal mangan 20 tapi kuari mah geus berduyun-duyun lantaran ditampung di tiap-tiap aula ku pemerintah tiap-tiap pondok pesantren anu bisa menampung ieu geus teu kabayangkeun 2 poe ka tukang malam Jumat eta mah pohara jasa ledakanana sehingga anu daratang kadinya lain sakadar lebu jeung pasir tapi kerikil-kerikil batu-batu mangkaning batuna teh mawa seuneu panas anu luar biasa akibatna aktivitas universitas pondok pesantren jeung lain-lain sebagainya poe eta dilumpuhkeun teu meunang kaluar jelema di Yogyakarta kudu make masker bae lantaran debuna mengandung penyakit mengandung kitu naon ngaranna racun kahisap sampai ke jantung nah ye menurut ahli kedokteran terilah tapi nyatanya memang gitu per hari-perharina terutama balita atau di bawah umur nah ye terus maut geus puluhan bahkan geus ratusan gitulah keayaan Yogyakarta maka minta permohonan keadaanan jangsa Yogyakarta mah adikula mohon cenah ieu ka pengajian hiji doana mudah-mudahan dibere salalabar dibere talaleger dibere kararuat nahan cobaan ti Gusti atawa nahan siksaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungna lantaran di ditu berangkat ninggalkeun imah, ninggalkeun ladang, ninggalkeun segala rupa akibatna eueuh jang salin ku aya sakitu dipersilakan urang ngumpulkeun baju urut deui ulah nu asli ulah nu anyar nu urut bae nu anyar mah hoop urut bae aya disilahkeun anu rada boga leuwih baju ditampung di dia di pesantren kemudian dikirimkeun ke Yogyakarta bo kadanan jang saantero Jogja ieu mah jang anu ngararendong di imah eta di pondok pesantren adikula yakni pesantren Haji Mahasiswa Al Muhsin nu kuari geus berduyun-duyun terus ka mana bae nyelapna ialah nuboga atuh 5 cokot hiji nuboga 4 cokot hiji kumpulkeun dipersilakeun diunggal lembur raju bawa tak kade ke kukula dikirimkeun ka ditu cara ngirimkeun nama babari tah sakitu ya adapun lain-lain nama terserah ieu mah nu sangat mendesak jang salin mun ngadenge ieu ngisang ge hese ngisang ge hese sebab jelema atuh kitu numpuk cai keterbatasan beunana tah kitulah jadi urang kitu bela sungkawa ka dulur-dulur urang anu keur meujeuna pohara jasa disiksa ku Gusti Allah akibat ulah manusia nu zina ambalayah di Yogyakarta judi luar biasa mabok
pohara jasa ialah ku Allah teureun-eureun ditegor jeung ditegor deui insyaallah. Tak lamun inget ka dongeng Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng Nabi ka Sayyidina Anas, ya Anasu he Anas cek Kangjeng Nabi, innan nasa yumassiruna amsaran, di akhir zaman manusia bakal nyarieun kota, nyarieun perumahan-perumahan, geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Innan nasa yumassiruna amsaran, sanyana manusia di akhir zaman bakal nyararieun kota, perumahan ke dijieun kota. Wa inna misron yuqalu laha al-Basrah awil Busairah, aya kota engke dibangun dijuluki seperti kota Basrah, seperti kota Busairah, seperti kota Roma, seperti kota Paris, seperti kota Australia, seperti dan seperti ku Kangjeng geus dijelaskeun niru engkeuna. Ieu adalah ala Paris, ieu ala Prancis, ieu ala Mesir, ieu ala Kufah, ieu ala Basrah. Eta geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi 14 abad anu silam. Bakal teak kuari manggeus ningali urang di urang tek itu citra eta teh alana ala Roma, ke Roma-Romaan teh kos kadar itu teh sekali-sekali urang ka Roma model gitu kotana teh kos ayan belah ditu kos Paris aya deui di Cipanas mah ditu alana ala Israel, Cipanas Bogor, Cipanas, Cianjur ala Israel sama Yahudi. Modelna teh nu dipaheula nu mimiti ala Spanyolan teh kos ka ditu terus we. Eta geus dijelaskeun ku Kangjeng inna misron yugolu lahu al-Basrah awil Busairah wa kadza terus ka ditu nama dijuluki kos kota Basrah, kos Busairah, kos Kufah, kos Mesir, kos Perancis, kos Amerika, kos Inggris dan lain sebagainya. Baheula Kangjeng Nabi nyarios kitu katingali meureun ku Kangjeng Nabi bruk tuh jagong Cikupa citra kadeuleu keur ngagebegan meureun make anting gede di dieu bukda beureum sabelah deuleu we jablaeun aya tuh eta geus kaciri Allah karim. Oh masalah mundek jeung danana dipersilahkeun eta engke direkrut kemudian dibawa di pakaian kemudian naon baik gitu kemudian mundek peduli dengan dana nak leuwih bagus jasa leuwih bagus jasa ke saurang 100 nu 50 nu 10 dihijikeun mah jadi gede ngabantu 1 juta orang teu boga atuh milu bae urang mah 50.000 atau 100.000 dihijikeun pake bantuan ka ditu mana teuing bungaheunana doa na beureun timbal balik ti ditu ka urang luar biasa jelema anu keur kapapaitan kemudian ku urang dibere celah-celah kabungahan be mana teh kos jelema keur hese dahar dibere sapiring bage masyaallah bungahna poha tuh gitu tadi akhir zaman teh kos gitu bakalna kemudian wa idza mararta cek Kangjeng Nabi di mana anjeun liwat ka eta kota wa dakhalta anjeun asup ka eta kota fa iya kasing hade bisa khaifiha tanahna geus dibates cak Kangjeng Nabi nya mah geus aya pageran teu meunang sambarangan wasukiha pasar-pasarna ge geus aya nu boga wah liha jeung ahli-ahli tokona ge geus ditangtukeun wa awamiri jeung pengurus-pengurusna wa awami ha pengurus sing hade tamah aya nu boga tamah kota kos kitu mah tanahna geus dibatas
kemudian pasar geus puguh nu boga pengurus geus aya sing ada cek Kangjeng Nabi fa iyyaka awas sing ada ulah loba asup kana kos kararitu ulah sambarangan cicing di nu kos kararitu geus dibejaan ta ku Kangjeng Nabi kunaon emang cak sahabat fa innahu yakunu laha khosafun warosafun wa qadafun engke kota-kota eta teh ku Gusti Allah bakal digoyang digempakeun ku Gusti Allah bakal dibere angin anu luar biasa ku Gusti Allah bakal dihujanan batu bakal dihujanan berbagai siksa ku Gusti Allah cek sahabat apakah kota-kota eta doang cak Kangjeng Nabi eta mangan sakadar mancing doang akibatnya ke seluruh daerah bakal menyeluruh siksa Allah subhanahu wa ta'ala lantaran tina perkotaan buatan manusia etalah didinya bakal numpuk permaksiatan bibit daripada permaksiatan di kota-kota nu dibangun ku orang-orang tertentu merajalela kemana-mana didinya ku Allah moal henteu jasa qadzafun rosafun khosafun qadzaf dimanaan rihun syadid angin anu dahsyat baliung meureun wazilzalah goncangan-goncangan gempa anu dahsyat qadzafun ta eta teh dimaknaan ku kitu hajar teh turun hujan ti langit minas sama batu-batu ieu ku ari teh Yogyakarta dihujanan batu akibat tina Gunung Merapi konon lebukna kula meunang habar ka Banjar geus datang Banjar urut pasantren kula geus datang ka Bandung geus datang debu-debuna Masya Allah bahkan ke Bogor geus datang Banjar geus pohara geus datang sabaraha ratus kilometer Banjar Yogyakarta di Yogyakarta na hujan krikeus sagegede kieu teh sagegede jempol sagegede curug wah geus ambalaya kuari deuk kumaha na ieu timbul kawaswasan keur dicoba ku Gusti Allah digiringkeun ku seudeu digiringkeun ku batu yauma tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau dzatu hamlin hamlaha kiamat eta kos kitu jelema nu keur nyusuan balangkeun anakna jelema anu keur nyapih tinggalkeun anakna jelema anu henteu mabok tapi kos mabok kuluyar kaul digiringkeun wa mahum bisukaro kiamat eta kos kitu lantaran buating salamet teh di kidul bulang ka kidul ternyata di kidul teh goncang bulang ka wetan ternyata di wetan seuneu bulang ka kulon ternyata ti kulon teh dihujanan ambalayah jelema bisa dibayangkeun ku urang kiamat bakal nakos kitu mulai kiamat gede-gedean bakal nanti tahun 1500 Hijriah mulai tahun 1500 Hijriah mah geus lain lalagaan tah mah kuari mah tahun 1420 ayat 30 hiji isuk pageto kuari 30 hiji isuk 32 jadi ka tahun 1500 sabaraha deui masih sabaraha tahun keneh berak 69 tahun di anak urang mah di incu urang mah tafsir sawi geus gajelaskeun ku kula moal dicaritakeun ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500 dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500 tafsirul ahkam tahun 1500 dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu ti peperangan ti goncang ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah tapi tetap manusia geus digunyang ganjing ge henteu salaladar percis jasa cik Kangjeng Nabi ke kadenge tsunami di anu eueuh sugan tobat ka Gusti kadenge ke gempa di anu sugan tobat
kadenge deui ku angin sugan tobat, kadenge deui di hujanan berbagai siksa, mungkin hujan bangkong, hujan getih, hujan nanah, hujan batu, tetep jelema teh tidaikeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 1400 sampai tahun 1500. Di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh. Mahdi teh, Dajjal teh, turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitu dabatul ardi ieu bakal talurun mulai ti tahun 1500 Hijriah. Jadi teu 100 tahun deui, teu 100 tahun deui ieu kajadian nu dahsyat Kuari dajjal-dajjalan geus aya timbul di Amerika, puluhan ribu bahkan ratus ribu jelema narurut. Di urang cak Kangjeng Nabi bakalna unggal nagara loba nu ngaku nabi. Di Garut kabari anu ngaku nabi. Garut. Di Garut, di Bandung aya nu ngaku nabi. Di Garut, di Leles aya jelema ngaku nabi. Jadi lamun urang ngimankeun ka nya teh mah nabi kula orang Leles. Hei. Isin ngadengeun ge. Di Leles aya kadu gitu, kolot-kolot ngora bae. Kadu ngora. Eta saya nu ngaku nabi, masyaallah karim. Ya. Ieu ucapan Kangjeng Nabi. Urang mengaji hadis atau meureunan jang ngajina ge mingguan ieu teu kukula dicaritakeun ala kadarna beta. Innan nasa ya anasu innan nasa yumassiruna amsaron. Di akhir zaman umat kula engke bakal nyarieun kota-kota. Wa inna misran yuqalu lahul Basrah awil Busairah. Dijuluki engke bakal ngaran-ngaranna model Basrah, model Busairah, model Roma, model Paris, model Israel, Prancis, kitu Spanyolan, Amerikaan, geus aya bukti kuari. Bukti jasa ucapan Kangjeng Nabi jasa kuat sing hade wa idza mararta biha wa dakhaltaha anjeun di mana ngaliwat kadinya awas di mana asup kadinya fa iyyaka hati-hati cak Kangjeng Nabi bisa khaifiha tanahna geus dibatas sing hade wasukiha pasar-pasarna sing hade toko-tokona sing hade awamir-awamir pengurus-pengurusna sing hade jasa ulah sambarangan asup kadinya ulah loba asup kadinya atupan kuari mah lain diulah-ulah ku Kangjeng Nabi malah kadarinya diulah-ulah ku Kangjeng Nabi ulah-ulah nu rame dipuri bae dipuri ya deuleukeun ke asar macet nyaho jelema nyaho juring macet encan di Citra mah encan di ditu di Serpong Gading Serpong encan di BSD dan di perumahan-perumahan lain. Wallahu alam eta jelema geus dikitukeun bae nalurina teu puguh teu ka daratang kadinya. Ti Mauk datang ka Puri, ti Kukun datang ka Puri, ti berbagai teh kitu keneh ti ditu ti Bojong ka Citra teh macam-macam encan di Serang di Pandeglang. Geus puguh ti Jakarta mah saha nu nitah jeung deuk naraon kadinya. Wallahu alam. Wallahu a'lam pentingna digelar di dinya teh perzinahan mabok kurang kumaha sebenarnya mah ditarangkepan tapi geus kitu bae ialah ngundang siksa Allah Subhanahu wa taala tuh ngundang siksa Allah